Siat perut katubahmu ya harita ngablesur kana hulu angan sigarmo. Karawak lengan katubahmu ya harita tertewaku lengan kencane sigarmo. Sigarmo harita nyentok lengan katubahmu ya gue bahmu ya jadi ngadegetan ke sigarmo. Sigarmo mapag badan bahmu ya ku cecikan suku katuhuna kena dada bahmu ya. Ayo cebet cari jeg bahmu ya harita mundur tiru lengkah. So keluarkan pangabisaan jente bahmu ya. Manyangan sagitu. Terus kuku iblis disok gunakan. Tong kagok terus pamungkas sekalian gunakan bah. Bahmu ya harita mundelik. Banget para berem semu genek. Untuk kakorot ngancing tanda yen amarahna bedah. Coba ajen garbo. So kemayu orang buktikan sah analih jago. Ragatak bahmu ya harita ngawatak terus kuku iblis tahap kelima. Ya, bodar syaitan, bodar. Jeleng bahmu ya harita luncat. Lengan katun harita dicakarkan kena dada sigarmo. Sigarmo tegalider mapag kena datang nak serang lawan. Ayo geduk das. Cari jek bahmu ya harita mundur dua lengkah. Bahmu ya kaget anu lain dikira etela tanah gelap isna ele ku sigarmo. Suku sigarmo tecicingan harita langsung metak na jong keduna bahmu ya jebet juralid ku berat bahmu ya harita mebet kena tanah. Buru-buru bahmu ya harita mancukan di tangtungan anak. Kakaroge pancu nangtung sigarmo harita ngecerelat ke belakang caun bahmu ya. Langsung harita ngahantam carahna bahmu ya ku lengan katuna. Masih untung bahmu ya harita rikat nakis ku lengan katuna. Geruk das cari jeg bahmu ya harita dek robo. Dina kayan kitu les harita cirim sigarmo ngalengit. Bahmu ya culak cilek niang cirimna sigarmo. Runtuyan tenggelan sigarmo geus teu bisa dibendung deui ku bahmu ya lantaran teu kaciri. Tenggelan sigarmo kena pisan kena dada bahmu ya. Siat hiuk cebrot celebet cedak. Kana yang ku brag bahmu ya harita mebet kena taneuh. Kecilok ketih kim pelalambaran keluar tina sungutna. Bahmu ya teu nyangka dirina bakal eleh jajaten ku budak ngona. Bahmu ya maksa ke diri harita diuk terus nangtung. Sok senajan bari jeung jajari jegan bahmu ya kuateun keneh nangtung. Panon berem neuteup ka sigarmo. Bahmu ya harita ngaret ka si Akoy jeung tilu baladna jeung tilu babaturanana. Agoy wardah Parod, jagra, bantuan deh goblok. Jakalah cari jing, bantuan atuh kehead. Cerdok gua Opat murid abah sinen ku dewek jeung si Hadar. Dewek pernah ngomong mun wani maju tarung deui jeung dewek atau si Hadar. Maka bakal dipastikeun tulang beungna bakal ringsak, bakal dipatongkeun ku dewek. Bahmu ya harita molotot ka si Akoy jeung Ceesna. Si Akoy jeung Ceesna harita murungkut cieunaan ku bahmu ya. Bahmu ya memang hebat. Sakitu geus ripu oge masih kena kuateun kene nangtung keun ajeg. Ngomong oge harita teh masih kena tarik mun seug tenggelan sigarmo kena ka si Akoy wah geus dipastikeun si Akoy teh bakal jangkar bakar paragat nyawana dina pada harita. Dina kayan kitu bahmu ya harita ngacungkeun dua leungeunna kaluhur terus dua leungeunna harita ditarik ke belah kenca terus dibalik terus ditarik deui ke belah katuhu. Terus dua leungeunna teh dikaluhurkeun deui terus diturunkeun deui di hareupeun dadana. Sabrot harita teh tina sungutna keluar getih menyebrot. Gebeg badan bahmu ya harita digebeg-gebeg pikeun ngusir rasa nyeri dina dadana. Pok harita teh bahmu ya cemarita. Saurang terus ganti darung dagarbo. Dewek masih kada mampu ngayuran kabisaan sieun. Rakatak bahmu ya harita ngawatak jurus kuku iblis geni. Siap. Ukur ramo bahmu ya manjangan urung berem. Panjangna 5 cm, urung oge kaciri rada ngempur sok sanajan alam harita beurang. Sigarmo jeung Hadar tetep tenang teu galider duanana. Dadah serangan dewek jarbo.
Ya. Bah Muya harita ngangkat lengan kencang katuna terus diarahkan ke si Garmo. Siap kuku ramo Bah Muya jadi marancangan. Balesat. Kecepatan gerak karena memang luar biasa hebat. Si Garmo melohok mata si meten ke arah harita ningali kuku jadi maranjangan. Sadar karena eta kayaan, si Garmo harita luncat. Tapi siat rep. 5 kuku lengan kenca Bah Muya harita mulit. Dina suku kencana si Garmo. Sedangkan 5 kuku ramo lengan katuna Bah Muya harita nyepet kena beheungna si Garmo. Golepak si Garmo harita mebetkeun maneh kana taneuh. Gorentel harita. Bah Muya harita medol suku kencana si Garmo. Sorot harita teh ngadegetan ka dirina. 5 kuku ramo belah katuna harita nyepet ngeula kana badan si Garmo. Si Garmo palbah mah harita panik. Sok senajan dirina boga ilmu bodog tunggal tetep we sieun ningali kekuatan kuku ramo Bah Muya ngandung kekuatan anu hebat. Siap. Setek deui 5 kuku ramo lengan katu Bah Muya harita kena dada si Garmo. Si Adar teh cicingeun belasat harita kampak naga dibabetkeun kana 5 kuku ramo lengan katuna Bah Muya. War siat sering pluk 5 kuku ramo lengan katu Bah Muya harita parotong ragragan kana taneuh. Tampak naga harita ngablasat kana 5 kuku ramo lengan kenca Bah Muya anu mulit dina suku kencana si Garmo. Siat sering. Kabehanana harita parotong. Si Garmo buru-buru mancukeun di tangtunganana terus loncat ka gigireun si Adar. Kumaha karasyana kahebatan ilmu kula. Anu pieu can sakumaha pasti kene loba ilmu kula anu can digunakeun. Nu badag sia duaan montong macam-macam kadewe montong nganggap enteng kana ilmu dewe. Si Garmo jeung si Adar ayeuna mah teu gagabah dina ngalakukeun tindakan tetela lain omong koe solong kahebatan ilmuna Bah Muya. Si Garmo jeung si Adar jadi makin semangat hayang ngelehkeun Bah Muya. Les harita cirim si Garmo jeung si Adar ngaleungit. Cerila duadana harita ngablesat nyerang ke Bah Muya. Bah Muya tetep pancuh dina tangtunganana. Siat urep katu si Garmo harita ngadius kena dada Bah Muya. Siap kampak naga si Adar oge harita ngablesat kena beheungna Bah Muya. Bah Muya ngadorongkeun dua leungeunna harita. Hiuk jebet. Aya kekuatan anu rosa nembrak kena badan si Garmo jeung si Adar. Alayang duana harita ngalayang. Suku jeung leungeunna harita roresan di luhur. Untung duana harita buru-buru salto sababar jumpalik di luhur. Jumpalik celik. Calagreg. Duana harita napak di lemah. Si Garmo jeung si Adar harita ngaranjuk kaget tetela ilmu halimun geus teu mengpan ke Bah Muya. Kakara oge mancukeun di tangtunganana. Siat harita aya 10 kuku ngablesat ka si Garmo jeung si Adar. Si Adar rikat nyabetan eta kuku. Siat sring tring pluk. Si Garmo oge harita mesat bedogna siat tring blentrang pluk. Kuku Bah Muya harita porotong. Tapi edas geus potong teh harita manjangan deui nyerang ke si Garmo jeung si Adar. Ceneng si Garmo jeung si Adar ayeuna mah teu padeukeut. Ilmu teh ilmu silat teh Muya geuningan hebat. Tapi montong akabunga. Dewek can ngaluarkeun ilmu sapinuhna. Yap, mungkal patang datang. Si Garmo harita ngawatek ilmu mungkal peteng. Ngadadak ti eta patempatan jadi poek mongkleng buta Radin. Bah Muya harita ngaranjuk kaget tetempuan dina waktu harita teu kacirina naon. Bah Muya ngira-ngira lawan. Dua leungeunna harita didorongkeun ka hareup. Siap. Wadar sia. Tapi Bah Muya salah perhitungan lantaran si Garmo jeung si Adar nyerangna teh ka belah tukangeun Bah Muya. Siap hiuk. Kampak naga jeung bedog setan bayangan kena pisan dina tonggong Bah Muya. Siap. Berat. Siap serap. Jaga penguhan kadewek cita. Pelengking bedah Muya harita melengking. Bakati ngarasakeun kenyeri anu pohara. Hayuk suku katu si Garmo harita nyejek tonggong Bah Muya cabet.
kalayang ku breg nang kuban. Ketika harita keluar tina urut kampak jeung pedogna si Adar jeung si Garmo. Berai harita teh caang deui. Tadi mah poek ayeuna mah jadi caang di saperti biasa. Opat murid kaperdayaan Mbah Muya nyatana si Akoy jeung Cesna ngan bisa melohok bengong. Murid anu sejenna oge harita teh sarua. Dina poe harita guruna Mbah Muya paragat nyawana. Cakakak harita si Garmo suri lelengakan. Dela kusia goblok. Kusia ena magas kojor. Sok sian dek maju ngalawan dewek. Sok maju ka dieu. Sararea tarungkul teu aya anu wanian maju. Si Akoy jeung Cesna marungkul teu wanian padu teuteub. Lamun anjeun teu wani ngalawan dewek, sok kabehanana cari cing di dinya tah. Sok tadi dinya tah sok buru. Akoy, buru. Morta, buru. Yo tah dinya tah diuk tah. Sararea harita teh dariuk sesuai dengan perintahna si Garmo. Da ayeuna kabehanana sujud di hareupeun dewek. Tah dekeun cokor dewek sujud tah kitu tah bener kitu tah sok sujud kabehanana sujud. Goblok sia kalah cicing wae. Sujud atuh keher sia teh. Wih sok sujud. Sararea harita teh teu baha kana perintahna si Garmo. Si Akoy CS buru-buru nyamperkeun anu sejenna oge sarua nyamperkeun. Jumlah murid Mbah Muya anu masih kene aya teh 10 urang. Anu sideuna mah harita teh kalabur ting kamarana. Kaburna teh dina waktu si Garmo jeung si Adal harita tarung jeung Mbah Muya. Anu 10 urang teh harita teh ngadeukeutan ka si Garmo, terus sarujud di hareupeun si Garmo jeung si Adar. Malahan mah aya nu sujud deukeuteun suku si Garmo bakat ting kusieun ku si Garmo jeung si Adar. Dimimiti ayeuna ranjeun kabeh kudu satia ka dewek duaan. Dititah ieu kudu turut tumut ka dewek duaan. Mun teu turut sia bakal dipodaran ku dewek. Ieu paguron ku dewek dicokot. Jadi anu mimpin ieu paguron dimimiti ayeuna mah nyatana dewek duaan. Tak ayeuna pikeun layon Mbah Muya. Saterusna sadiakeun kadaharan anu ngeunah. Sok buru laksanakeun parentah dewek. Akoy, ya bro. Anu 10 urang harita rikat ngabagi tugas. Aya anu mikeun layon Mbah Muya kana jurang, aya oge harita teh anu nyadiakeun kadaharan pikeun si Garmo jeung si Adar. Si Garmo jeung si Adar harita teh terus asup ka jero imah. Duadana harita teh kiuk dariuk dina kursi ditepas. Duadana harita teh ngabaheuhai bangun anu tumanina nakeranan. Nyerelek mangsa alam teu karasa reup we harita teh poek. Sora cari cangkas cing bebence reang di sarada jeung pabada baturna. Hawar-hawar harita teh kadenge sora bangkong di sarada patembalan jeung pada baturna. Kadaharan anu disiapkeun ku si Akoy jeung Cesna harita teh geus asak. Sangu liwat jeung belum hayam geus ngabarak. Si Garmo jeung si Adar teh leleda da puguh geus lapar berak poe harita teh dahar meuni ponyona keranan. Sedangkan si Akoy jeung anu sejenna mah harita teh dalaharna teh di dapur. Sanggeus reung sedahar si Adar jeung si Garmo harita dariuk deui dina kursi. Ok harita teh si Garmo. Adar, ayeuna urang geus hasil ngajabal ieu paguron. Dek cicing di dieu atawa neruskeun di lampah ngajorag ka paguron anu sejenna? Ting cek maneh kumaha tah alusna kumaha tah. Si Adar harita mikir, sanggeus rada lila mikir pok harita. Sementara mah di dieu lawe mo, urang kudu istirahat heula. Ngeunaan ngajorag ka paguron anu sejenna, apanan aya anak buah urang. Nyatana si Akoy CS. Cenah maranehanna we baluru paguron anu sejen pikeun ditalukeun ku urang. Mun teh mah bisa ditalukeun ku maranehanna nya leuwih alus. Lamun mah misalkeun si Akoy jeung Cesna eleh
kakaraku urang kudu dijorak. Bener oge euy. Otak Anjeun memang luar biasa encer Radar. Hebat. Tewek satuju pisan. Ari Bamuya teu bogaan pamajikan gitu euy. Asa sepiki ya. Lumayan penari aya ambewe mah bisa dijieun simut. Teuing deui kok teu apal dina masalah eta mah. Tanyakeun wae tuh ke si Akoy. Cek si Adal harita berjeng lempang ke jero kamar. Si Adal harita ngaretan di jero kamar, tetela lega jeung bersih. Dewek, molor heula moy. Tunu ya, capek ya. Cek si Adal harita berjeng ngagoledag ngagoler, teu lah oge harita teh kerek meni nyegrek. Sugri para wargi. Ti mimiti harita si Garmo jeung si Adar caricing di paguron kuku iblis. Kulantaran eta paguron geus dicabal ku si Garmo, ngaran paguron diganti ku ngaran paguron pedog setan bayangan. Sakabe jalma anu taluk ka manehanana turut tumut pisan teu aya anu mung pangkana parentahna. Salila 2 minggu si Garmo jeung si Adar teu ka mana-mana cicing we di paguron pedog setan bayangan. Salila 2 minggu si Garmo ngajarkeun jurus-jurus ka si Akoy jeung babaturanana sangkan leuwih gagah dina ngajalankeun tugasna. Puguh si Akoy CS meni bungah nakeranan. Sedangkan si Adar harita indi tinggalkeun paguron bedog setan bayangan dek ngajorag paguron anu sejenna. Dina poe esukna kakara si Garmo ngutus ka 2 muridna nyatana si Akoy jeung si Morta sangkan ngajorag paguron anu sejenna. Duanana harita cing jorelat ninggalkeun paguron bedog setan bayangan. Sedangkan 2 andai mah nyatana si Paron jeung si Carka cicing di paguron bedog setan bayangan pikeun ngajaga paguron jeung ngahodaman si Garmo. Paguron laletik mah ku si Akoy jeung si Morta oge bisa ditalukeun. Sanggeus taluk kudu mere upeti ka paguron bedog setan bayangan unggal bulan. Lamun teu mere maka bakal diancurkeun eta pagurona. Unggal poe teh tugas si Akoy CS ngajorag paguron. Ngan sok diaplus pilih genti. Poe ayeuna si Akoy jeung si Morta, poe sukanana si Paron jeung si Carka. Hasilna memang lumayan, geus aya 4 paguron leutik anu talu ka maranehanana. Si Garmo puguh we bungaheun pisan. Dina sajeroning ngajorag paguron, si Garmo sok nitah ka baladna, sangkan nyerek wanoja. Puguh we saminggu nate sok bebeunangan dibawa ka paguron bedog setan bayangan. Si Garmo meni suka jeung bungah lantaran sarena aya anu maturan. Sedangkan ari baladna mah nyatana si Akoy CS sok ngagarap onoja teh di tempat tara dibawa ke paguron. Unggal ngajorag paguron kitu we kalakuan teh teu beda we saperti hewan. Jalma samodel si Garmo jeung baladna mah teu mikiran halal haram non oge digares. Anu penting mah kahayang laksana. Paguron bedog setan bayangan memang jauh ti pilemburan. Tapi sok najan kitu ngaran eta paguron geus sumebar ka mana-mana. Yen paguron bedog setan bayangan teh mangrupakeun paguron jahat jeung talenges taya ras-rasan. Waktosna kom dangu insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka 20 hijina. Sumangga ka sadayana urang katun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.